Di dia abdi bade ngajawab pertanyaan-pertanyaan ti teman-teman online abdinya. Hapunten ieu ku abdi teh nembe dijawab, tapi iya abdi teh ngajawabna sabari caliknya tuh abdi teh nuju di sawah teman-teman tingali gerak tuh meniraoseun pisan ieu teh. Tah jadi kamari teh seueur anu naros ka abdi teh teman-teman anu nga-DM teh cenah awal kabuka piltur MK teh keur iraha, tepi kabara bulan ngontena tepi ka bisa kabuka piltur MK na cenah. Ku abdi di dia bade dijawabnya sekitar 6 bulanannya ngonten teh. Tah pas awalna kabuka piltur MK teh dibukananya eta pas awal bulan September ayeuna. Janten kabukana piltur MK teh abdi teh nembe sabulan teman-teman ayeuna teh alhamdulillah tos kaisi dolarna, memang lagi teh acan seueurnya. Tapi saha we oge anu tos kabuka piltur MK nada moal ujug-ujug keisi ratusan dolarnya teman-teman, pasina oge awal nama 0,1 0, sekian 0, sekian tak ayeuna teh nu dirasakeun ku abdi teh kitu. Pokona mah abdi mah yakin teman-teman oge pasti tiasa, soalna abdi tiasa pasti teman-teman oge tiasa. Seueur kene anu teu acan percaya cenah piraku sih di FB bisa ngahasilkeun acis. Nah abdi ge awal lama teu percaya karena seueurna video-video anu ngahasilkeun acis tina FB, video-video anu narik gaji tina FB, abdi kan penasarannya. Terus abdi teh nyoba-nyoba dan akhirna ternyata bener piltur MK teh nyaeta tiasa kabuka anu tiasa ngahasilkeun acis. Walaupun abdi teh ayeuna teu acan tiasa gajihannya, tapi ai dolar mah tos kaisi. Makana doakeun ku teman-teman mudah-mudahan abdi sing enggal-enggal tiasa narik gaji per bulana tina aplikasi FB-nya teman-teman. Semangat, kuncina 1 ulah isin-isin, pokona mah kedah pedenya teman-teman. Pokona urang berjuang sami-sami sehingga urang sadayana tiasa ngahasilkeun gaji tiap bulana. Amin.